Aduh aing mah aya bae make ajal magilo sagala rupa tuh ka imah aing teh rek diusir teu wani si ngamuk ari diantepkeun bisi hudang terus ngarusak imah kamana di ari bapana geus kabiasaan ari indit-inditan teh tara bebeja gerentes Bu RT tuluy Bu RT teh noong deui kana salah-salah slot panto breh katempo si Bangpak masih keneh ngagoler bari jeung sadana teh make kerek segala rupa Bu RT seueul garo-garo teh ateul. Waduh eta kalangan kerek geunah bae es di teras imah aing. Wah ieu mah sigana teh kudu banjur ku aing. Gerentes Bu RT deui. Bu RT tuluy malik deui leumpang ka tukang ka dapur kot kana canting tuluy nyiuk cai tina gentong. Sanggeus kitu buru-buru balik deui leumpang ka hareup mending incig reket muka panto tuluy pur si Bangpak teh anu keur ngagoler langsung dibanjur sacanting ku Bu RT. Si ada saja magelo ini cia ka ditu cek Bu RT bari ngaguyur awak si Bangpak anu keur ngagoler. Si Bangpak reuwas hudang panonna kekeureuceuman ret ka Bu RT anu masih keneh nangtung dina lawang. Pangacian si Bangpak tasan kumpul keneh tetempoan manehna Bu RT teh siga aden-aden anu tadi ngawenehan manehna basa ditampian. Oh tuh si Bangpak teh meniswa kacida jorig aden-aden jorig cek si Bangpak bari gajreng bae luncat kana pagar imah Pak RT tuluy becir bae kabur. Ari Bu RT na kalah nangtung kasima geuning jejelan aing teh siga si Bangpak anak mirum hati dasar budak puraong kurang ajar. Kalau nyebut ke aing jurig pisan unggah-unggah bisa dilebok tetelot tah cek Bu RT gugulunuk. Ari tadi basa barangnya si Bangpak luncat pas kaparangan teh Pak RT palebe jeung Mang Edo tetanggana Pak RT ngurunyung daratang kadinya. Oh tuh Pak RT jeung sejenna teh heran nampo si Bangpak luncat di imah Pak RT teh. Nah geuning siga si Bangpak anak biru mati Pak RT. Nah lumpat di imah Pak RT. Cek palebe bari mencrong ka si Bangpak anu geus lumpat jauh. Kade Pak RT kapan si eta teh buraong budakna kade bisi tos maok cek Mang Edo. Nya gua bawa tos ngelakukeun itu bener di imah kuring. Tembal Pak RT bari buru-buru leumpang incig ka imah tuluy kalacat bae kana gulodog barang aju kalawang Pak RT mending ngajenghok atuh teu ngajenghokna kumaha nempo pamajikanna keur nangtung keneh bari jeung saukur pamake anduk bae katurug-turug kakarek pisan katempo si Bangpak luncat di imahna. Teu heran lamun Pak RT teh langsung bae boga pikiran itu puguh. Pak RT gogodeg bari maca istighfar. Astagfirullahaladzim teu sangka ari ibuna cek Pak RT langsung bae ngomong itu bari mencrong ka pamajikanna. Bu RT anu keur olohok beuki kaget ret kana awakna. Bu RT kakarek sadar lamun manehna teh mamake keneh anduk. Da basa tadi si Bangpak datang teh kakarek balik pisan mandi ti tampian teu kaburu make baju heula. Atuh Bu RT reuas ari reuas nama kulantaran apal Pak RT salakina teh jalmana timburuan pisan. Keur mah pastina oge nempo si Bangpak anu luncat ti imahna. Atuh langsung bae kapikiran ku Bu RT lamun salakina teh pasti nyangka nu teu parugu. Halah aing mah geus aya bae pepanyakiteun teh gara-gara si Bangpak kurang ngajar tah. Pastina oge bapana teh langsung curiga ka aing macam-macam. Heueuh aing mah heueuh dari kapan dari bapana teh timburuan pisan. Aya bae aing mah ampun Gusti. Gerentes Bu RT bari manehna oge kalah oloh ka si Ma. Atuh nempo pamajikan sigana oloh ka si Mak itu Pak RT kalah beuki curiga. Nah ditanya teh kalah nuruas gitu. Tanya Pak RT deui. Bu RT kakarek oge rekap nembalan tapi kaburu mucung hul manten palebe jeung Mang Edo. Tas naha cenah si Bangpak teh Pak RT. Nah geuning si ganusieun kitu luncat sagala tuluy kabur. Tanya palebe. Ari Mang Edo ngareret ka Bu RT anu katempo beuki si ganu gugup. Ari gugup nama lain pedah maehna salah
tapi gugup lantaran jalma-jalma daratangan geus pastina nuduh ka manehna geus ngalakukeun nu teu bener. Jadi Bu RT teh beuki sasah. Nempok itu Mang Edo harewosan ka Palebe. Palebe, buah-buah Palebe. Eta buktina si Bang Pakluncat sigeuna sieun. Ari Bu RT na make mandu keneh. Terus nah coba cing. Cek Mang Edo ka Palebe ngaharewos. Puguhan ge, itu si gugup itu Bu RT na oge, tempo tuh. Lamun naon mal gugup atuh. Tembal Palebe sarua ngaharewos. Ari Pak RT na terus nanya deui ka Bu RT. Jawab nu jujur, terus nah si Bang Pak teh dieu. Nah si ganusin gitu. Tanya Pak RT, Bu RT nembalan tapi anggar si anu gugup. Nya pugu kuring oge kaget, eta budak teh kurang ajar. Kalangan ngagol ada dia hees. Tembal Bu RT ngomong saayana, tapi pikeun Pak RT mah jawaban Bu RT kitu teh malah beuki matak curiga. Naon? Tos ngadon hees di dieu dedengan teh. Nya pugu dasar budak teh burang pisan, kurang ajar. Oh tuh Pak RT teh beuki nuduh bae. Kumaha? Bener maneh ngomong teh. Atuh bener da kuring mas ayana atuh. Pak RT meni gogodag bari ngusap dadana. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Nah atuh kieu teh ngujian abdi teh. Boga pamajikan, teu bener. Cek Pak RT bari tuluy malik kecrig bae indit geus teu ngareret teh ka pamajikanna. Bu RT olohok nempok kalakuan Pak RT kitu teh. Sugan aing teh salah nyarita tah kumaha? Kapan terasan aing mah jujur saayana. Tapi eta si sarkum kalah beuki ambek kitu. Beuki nuduh aing teu paruguh. Itu kalah pundung. Tapi geus karena teuing. Engke ge paling baik di sorangan. Gerentes Bu RT. Ari Palebe jeung Mang Edo kalah silih toel bari jeung siga harewosan. Oh tuh Bu RT nu keur pusing teh jadina ambek. Nah siaran di kaduaan malah pating kucewas kitu. Bongah siaran perbatu pusing teh. Ini sia kadar itu lamun henteu dibabukan sia ku aing mah. Cek Bu RT bari kot kana gagang sapu. Di amang-amang rek dipake ngababuk Palebe jeung Mang Edo. Atuh Palebe jeung Mang Edo teh jadi carieun. Geuwat kabur Palebe, eta urang kabarerangan euy. Cek Mang Edo bari tuluy manehna indit kabur ti heula. Kitu deui Palebe, manehna oge tungtuna mah buru-buru kabur ngudag Mang Edo. Mang Edo, tungguan euy Mang Edo. Cek Palebe bari leumpang incik ngudag Mang Edo. Bu RT ngageremet ku gulunuk. Dasar kabehna oge teu baleg. Ieun bae pikas keselen aing teh. Mun teh era umur mah diwajak-wajak dah ku aing teh. Cek Bu RT bari tuluy sup ka jero cebluk ngajeblukeun panto cag urang tunda heula. Caturkeun kaayaan geus beuki nyadak kaburit, panon poe geus nyurup ka satukangan gunung. Layung geus katempo hibar di beulah kulon. Cahayana hurungmu biar matak pika bitaeun. Sora tonggeret, bancet jeung cari cangkas, mimiti kadengereang patembalan. Bararudak anu rek dialajar ngaji ditajuk geus mimiti katempo paudag-udag rame ulin-ulinan. Kaayaan kitu teh matak nambah pika waaseun cicing di pilemburan. Dina kalian gitu binerah indung nasi amung keur ciring cingcat we sorangan geus tiuk geus nangtung luntang lantung ka ditu ka dieu. Ari hatena ngarasa seseblakan teuing kumaha ngarasa melang ka si amung anu sampai waktu harita tacan keneh balik. Anu padahal biasana mah masih si amung balik peuting oge binerah teh tara urus open. Da memang geus kebiasaan si amung mah ari ulin teh sok lenger sok jangla tara bisa diomongan. Ka mana tuh budak teh? Tacan balik keneh wayah kieu. Jeung nah ieu hate teh seseblakan bae. Tara-tara ti sasarina gerentes binerah tuluy binerah teh turun tina golodog. Leumpang ka jalan ngalengokan ka hareup. Tapi si amung teh tetep bae eueuh.
Keur kitu pas kaparengana Ceinah liwat nanya ka Binerah, "Aya naon Binerah? Keur nungguan saha?" Tanya Ceinah, "Si Amung anak kuring sampai kawan kieu tasan balik keneh. Bisi nabuh naha kuring mah melang." Ceinah heran, datar ati sasarina Binerah ngarasa melang ku si Amung. Dari si Amung teh geus kakocap, budak lenger jeung baong. Hese diomongan, ari balikna oge sok tara puguh waktuna. Kapan teu aneh Binerah, biasana ge ari kuring nempo teh si Amung sok kadangkala liwat isa lain ari balik teh. Cek Ceinah deui, "Nya puguh kuring ge teu ngarti Ceinah, biasana ge kuring teh tara boga rasa melang. Da geus biasa ari si eta mah ari balik teh sok kadangkala mah peuting. Tapi teuing nanya ayeuna mah asa sebelakan kieu teh. Jeung asa kokolebatan bae tah budak teh, bisi naboh naha kuring mah." Ari cek kuring mah geus bae tanyakeun ka ditu ka imahna si Bangpak. Kapan sobat dalitna? Ari ulina oge sok duaan bae. Cek Ceinah, "Nya kuring rek ka imah Cerum Ati bae lah. Rek nanyakeun bisi si Bangpak mah geus ka imah." Tembal Binerah, "Nya hiji ge tanyakeun ka ditu Binerah, amih Binerahna tenang." Cek Ceinah deui, Binerah tuluy baik deui ka imahna tutulak panto. Sanggeus kitu gejrig bae indit rek ka imah Cerum Ati. Indungna si Bangpak rek nanyakeun si Amung. Teka catur di jalana, Binerah geus anjog ka imah Cerum Ati indungna si Bangpak. Barang datang teh Binerah meuni kaget lantaran di imah Cerum Ati katompo keur ngareriung lobaan. Binerah nanya ka salah seorang anu aya di dinya, "Aya naon? Geuning ngareriung kieu?" Tanya Binerah ka salah seorang awewe anu keur diuk deukeut lawang anu katalah Citati. "Cenah mah si Bangpak ujug-ujug ka rasa gering." Tembal Citati, "Si Bangpak gering? Iraha mimitina? Kapan tadi usuk oge nyamper ka imah kuring?" Binerah nanya deui heran, "Puguh cenah ngadadak. Ari cek Cerum Ati mah tadi beurang teh datang lulumpatan si genusieun, tapi barang geus asup ka jero langsung ngagubrakeun maneh ngagoler teu empes-empes. Ari cagap ku Cerum Ati tarang nameni panas ngahayam." Tembal Citati deui. Binerah ngahuleng, "Si Bangpak gering? Kapan tadi barangnya si Amung? Ari si Amungna ka mana nya?" Gerentas Binerah hatena beuki sasebelakan deui. "Cik punten Citati, kuring hayang ngalangok ka jero." Cek Binerah permisi ka Citati rek asup ka jero. "Nya sok Binerah, dalobaan di jerona oge, malah aya Mang Udi sagala keur marancahan." Tembal Citati bari diuk nangis mere jalan ka Binerah. Atuh tuluy Binerah teh asup ka jero bari dodongkoan. Barang geus aya di jero, si horeng bener si Bangpak keur ngagoler di tengah imah keur diriung-riung, panonna ngabulila ka luhur ari awakna ngagibrig. Katempo si Bangpak keur disangeurepan ku Mang Udi saurang pananyaan di eta lembur. "Geuring naon cenah si Bangpak teh, Cek Esi?" Binerah nanya ka salah seorang anu aya di dinya bari tuluy diek diuk emok pinggireuna. "Ai cek Mang Udi mah kabadis cenah, di Cipeuteui. Ti balong anu deukeut Batu Gede." Tembal Cek Esi anu ditanya ku Binerah, "Haruh kumaha ari si Amungnya? Rek nanyakeun asa teu resep ari keur lobaan jeung rarieuh kieu mah." Gerentas Binerah bangun ku bingung. Cag urang tunda heula. Caturkeun kaayaan si Amungna. Harita manehna masih keneh dikurung di jero penjara di nagara Siluman Belut. Kaayaan si Amung masih keneh katempo puluhak-polohok si gajal manu katenung. Manehna tatan sadar kana naon anu kajadian. Keur kitu kurunyung Ratu Randita dikawal ku dua orang pangawalna nyaeta si Baruna jeung si Baruni datang ka eta rohangan. Pok Ratu Randita nyarita ka prajurit anu jaga lawang penjara. "Buka panto panjarana," cek Ratu Randita. "Semangga nun," tembal eta prajurit bari dituluy reket muka panto penjara.
sup peraturan dita jeung si baruni asup ka jero. Sanggeus aya di jero tuluy plak nepak tarang si Amung katempo ngarenjag red ka ditu red ka dieu. Ari uing aya di mana? Cek si Amung bari rurat reret tuluy neuteup ka raturan dita. Ari raturan ditana mencerong bae can ngomongna naon siga nu hayang maca naon anu aya dina pikiran si Amung. Sedangkan si Amungna barang nempo di hareupeuna aya awewe geulis pisan kitu teh meni olohok. Beuh ieu manusa widadari jinta siluman ya. Karek manggih aing aya awewe geulis-geulis jeung kieu. Eta irungna meni mancuk kitu. Atuh eta halis meni ngajeler paeh. Atuh bieur beureum main pupulasan haruh mataknya dud kana teh aing. Gerentes si Amung. Kunaon Andika marang bae ka kula? Atuh da geulis. Tembal si Amung bari matana anggar bae neuteup teu kicep-kicep. Dasar manusia sia ari ngomong pada ceblak bae. Pisan kasopanan sia. Teu nyaho sia keur ngomong nya saha? Cek si baruna bari ngangkat leungeunna siga nu rek nampiling ka si Amung. Tuh si Amung teh mending merungkut sieuneun. Ampun ulah nampiling uing ampun. Cek si Amung raturan dita ngareret ka si baruna bari tuluy pok ngomong. Cicing ulah pipiluan? Ieu mah urusan kula. Cek raturan dita. Sesemohon hapunten nun. Tembal si baruna. Jadi ari cek Andika kula teh geulis manusa. Geulis sanes geulis-geulis deui. Mencrang siga widadari geulis pisan. Tembal si Amung angger ngomongna siga nu kasopanan. Raturan dita imut siga nu ngahajah hayang mentangkeun asihan ka si Amung. Lamun kitu Andika daek meureun nya lamun diajak kawin ku kaula. Cek raturan dita. Si Amung ngajenghok ngadenge aya awewe geulis ngajak kawin ka manehna teh. Bo, ieu aing ngimpi teh lain. Aya awewe geulis ngajak kawin ka aing. Kapan biasana oge ari di lembur? Mun aya awewe diulinan oge ku aing sok dijebris. Ari ieu kana ngajak kawin. Gerentes si Amung bangun ku teu percaya. Nah, kalah ngauleng. Atuh da ngarasa penasaran. Ieu teh ngimpi teh lain. Lain ngimpi, tapi ieu mah kenyataan. Kula memang ngajak kawin ka Andika. Malah lain saukur ngajak kawin bae kula mah. Kula rek mereka beungharan ka Andika. Kumaha Andika daek teu? Atuh daek pisan. Komo sampai kuringna bisa beunghar mah. Lain daek-daek deui. Tembal si Amung meni curing hak. Tangtu kaula pasti daek dikawin ku anjeun. Malah saperti cek kaula tadi, Andika bakal jadi jam beunghar. Tapi kula rek nanya heula, ali di lembur Andika saha awewe anu dipikabogoh ku Andika? Si Amung ngaulang sakedeung. Si Nenti anak saha? Mang Udin. Raturan dita nyerengeh seuri tuluy ngareret ka dua urang pangawalna. Baruni engke peuting cokot awewe anu disebutkeun ku ieu manusa. Sumangga nun. Tembal si baruna ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana. Mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.